Kakak di nelpon. Halo, Ma. Ya halo. Kita kok pengen dolan yang berbas. Oh. Ya wis. Tapi kita orang meru dalane. Kita masih keder. Ya wis gampang sih nok, aja ribet-ribet. Lamun pengen dolan yang berbas, dolan baik. Kita orang meru tempatnya. Wis gampang. Kan mudun bae ning Tanjung, perlu Tanjung. Kok bakal ning kono kok dijemput ning mama. Heran nih Mama. Duwe anak tua dan siji, Mbak. Orang dengok, orang ngimpleng. Mama baik ini namanya. Rabine Mama ning kono lho. Ayuwe sepiro? Gemblenge sepiro? Montoke sepiro? Sampai kelalen ning kita. Aja kayang kono nok. Dudu si mama kelalen ning senok. Yang priyen sih kendala ekonomi. Boro-boro ngoti nonok ning kono. Ngoti mama ning kene bae kelabakan. Yo Mama baik ini, Ma. As ngomong kono lho. Soalnya lu pengen ketemu Mama. Tuh juga mama saya kan orang dirabi ini mama kan selaka kelalen konon. Yo wis. Pokoknya kita pengen dolan mono. Assalamualaikum. Cok, masih lempang na buka mata. Di, sama eta sana pernah nyulis sih. Waktu otong ulina mate. Urang Indramayu eta. Kita tuh ilo ketemu karo bocah kuwen. Dek. Siro ku bocah kene to. Iya. Ora beli bapane kita. Panes siro sing endi? Bocah cilik. Ngomong nih wong gede siro-siro bae. Dodok temen sih. Logdog maning. Ya wis bako anu Raini Rube wis. Kurang ajar temen sih. Pandu, kadieu sia. Naon, Bu? Masa disuruh ku ibu meuli tahu, ini tahuna. Tahuna eueuh, Bu, tutup. Ayeuna sempolan. Sempolan endi? Ya. Sia ari disuruh ku ibu dah gitu bae. Budak. Hewa ibu mah. Jualan deh. Langit meureun ditabrak ku jama bikang. Sia mah dong gitu bae. Kebiasaan sama ari disuruh harapan dah.
kocong nu, kita kocong nih, Dari tadi macam mana nanti itu tuh. Terus getak, nggak gabrek deh kak. Atau sama ti guling kak. Sama itu guling. Tangan yang bisa sampai Kak itu kak, jam mana kak? Yan. Kak, jam mana kak? Di bojongan maning bae. Kak, kak, kak. Bae. Kak, bibing tuh dicerekan, jelek dicerekan. Kak, biar kak, biar. Mama, suwi naman. Yung mamay gungulati, na may ketemu sa kiyen. Sampai digangguin, baca lorot sinteng kuan. Yung sa kiyen pak, ngajong lah din bocor lurus sawak kaya ko nun. Sawak lah din. Mamang, anak mamang, kumaha sih? Siya nga gangguan anak aing, masuk dang gitu. Mamang, ganun cek anak aing dang gitu, kumaha? Sekedul aja mah diberi alamat dibantu. Yang ditanyaan tak kumaha? Ya, aku mau tanya mata anak emak. Pangap lo mau nabay. Asmir! Masih kak, dicarekan. Penasaran? Budak nikah mau ke kamar jeung amang tukang ojek. Sahanya arana. Teu nyangka eta si amang tukang ojek. Anakna geulis. Ya Allah, eta budak geulis itu. Sampai ayeuna urang inget bae. Orang kunaonnya. Mahalnya kasupan setan. Di jama. Kak Eling, Kak Eling. Oh, tong mangaruasan bae. Akana ngalamun bae. Saha nu ngalamun? Kakak teh ngalamun naon? Itu otong ulin dan itu otong ulin. Otong ulin itu gang bae. Pokokna urang kudu kenal jeung anak amang tukang ojek. Ulah sampai urang kapilulaan deui. Kudu beunang ieu mah. Anak tukang ojek ge? Nyaho. Aing teu nyangka. Aku masih Anaknya gelis ya. Indo gitu. Ya Allah. Aing sampai ayeuna geus saberapa poe bae nya. Inget bae eta ka budak. Yang mending atuh. Mending mah. Sekira ulang jomblo bae ge. Mending ari buka bebena mah aya baturan mending. Heeh. Tapi budaknya bagus teu ya lo ka aing. Da cek bae ge ulin ka imah, ngacakan. Tapi sieun itu amang tukang ojekna galak. Heeh sih emang galak. Tapi kajen galak ge terus berjuangnya. Mending ke bae ulin ka imahna, ngacakan di boronya. Di boro. Heeh, itu bae. Ngilang itu bae.
Nahnya orang naik main bola lah. Kayak heula itu bener. Bener, Maksudnya di boro bae. Ya. Udah nya. Sih geus Oke. heeh. Ya wes selama nonok besok balik kantarakan ni mama kata nana perlu dengan drama we jadi harapan kerja di luar negeri. Saat sana ketemu anu apa sih? Ngajar heula ah. Udah ganteng. Rasain pulang. Bau. Nah. Ongkok. Kira segit. Banget. Boleh kana mata doh. Tapi aja dah. Lu penting mah yang sengit. Kurang kene. Kejam. Cekai. Masih kurang kene. Ada lemah kacamata. Tidak tambah. Nah. Bismillah. Nah. Karya keren. Aduh, aing geus teu sabar hayang ketemu si budak eta aduh. Tatot titot. Tutut totot. Iya bagus. Bagus 100 regu G. Regu B siapa? Itu sih kalau nih Dedi user. Oh, jadi gundul. Jadi apa maning? Iku piraan? 5.000-an saya. 5.000 bae ya. Oke. Aing mah ulin ke anak namang tukang ojek di imah usah saraha. Jam sakit. Aing sedang dan rapi-rapi. Aing mah nyahona poe ieu kudu katimu aing mah jeung anak namang tukang ojek. Mang, ya Allah, di tangan ku urang di imana sarepi. Urang ka ieu mah tadi dosa saha? Aya naon sia nyangan aing? Urang teh nyahan amang, hayang katiemu jeung anakna emang, itu teh nu geulis. Maksudnya aya naon sih nyangan anak aing? Nyahan anak emang. Urang teh jujurnya emangnya, semenjak pertama urang katimu jeung anak emangnya. Sampai ayeuna geus sabar-bar poe nya, urang inget bae kana anak emang yakin. Asa-asa nama urang teh bogoh, Mang. Mang. Sia bogo ke anak aing. Memang sih nya. Bogoh mah teu dilarang ieu. Tapi jujur aing mah mun anak aing tapung jodoh jeung sia aing mah setuju ieu boga minantu ka sia dang kitu. Penampilan pletot-pletot dang kitu, culun pangap longo aing mah teu sudi ieu boga minantu ka sia. Asli, Mang. Urang teh bogoh ka anak emang yakin, Mang.
Urang rela mang di kumah baik kumang yakin. Mang, urang teh bobo kumang. Anak emang. Udang guys, udang. Duh. Heeh sih memangnya. Emang ge baretona ngora heula. Jadi nyeureum maneh dang kieu. Asa kumaha deh. Asa karunya. Tapi sayang ayeuna mah anak emang nang geus balik ke Indramayu. Kumaha? Berarti di Oh, geus aya di Indramayu kumaha? urang hayang patimu kumaha. Jadi asli maneh hayang ketemu jeung anak urang. Asli mang hayang asli mang urang patimu. Tapi anak orang di Indramayu, sia kan di Brebes di dieu. Bisa teu neangan-anak. Ya insya Allah bisa mang arana jaman cinta mah naon bae urang pasti cek dilakukan mang. Bagus. Bagus sia mundang kitu. Emang Sia kan penampilannya culun, planga-plongo pas jama blok ondang kitu, tapi otakna idih. Salut emang ka maneh. Mun heueuh anak urang jodohna maneh pasti katilu. urang minta alamat mang. Urang terek mere alamat ieu ka maneh. Mun heueuh asli maneh bogoh ka anak emang, kudu boga tekad kuat. Teangan anak emang di Indramayu ka ditu. Wani henteu. Bisa henteu. Hah? Wani geus, wani urang demi cinta kana anak emang. Wani Ya manusia. Bogoh ka anak emang. Teangan anak emang ke Indramayu. Teangan ke Indramayu. nya geus urang nyangan mang. Geus atur nuhun emang ya, atur nuhun. Ya, Urang arek berjuang tapi buktikan urang teh. Geus emang ya. Karunya ujur eta budaknya. Mangkaning tanya ho ieu eta budak kana Indramayu teh diri. Nyantai.